ngan upami teh ayeuna urang abdi mah teh minangkana mah alim barabe ieu teh minangka mangnyodakohankeun mah ieu teh upami teh mah kantun pretangkeun we upana hiji 257 atanapi ayeuna nepi ka ngajojoan nepi ka 40 saep teh sekian jutaeun da saena mah ngarteu barabe mah sok ka masjidkeun sok ka madrasahkeun sok kana minangkana mah kurang dijariahkeun saena mah kitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizu nakaru wa wajib min syarri ma dzara fil ardi wa min syarri ma yakhruju fiha wa min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min fitnil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairi ya rahman. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa syarif wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadinil khair. Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mauti ilman nasroh wa waladan sholihan taraka wa mushafan warasa wa masjidan banahu wa baitan libni sabili banahu wa nahron ajrahu wa sholapatan akhrajaha mimalihi fi sihati wa hayati talhaquhu mim ba'di mauti. Al hadis rawahu Imam Ibnu Majah au kama qala wa ala alihi wa ashabihi alladzina fazu bi jannatin na'im amma ba'du. Hadirin sadaya jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina yungi kaping 28 sasi Rajabul Ashom kaping 28 sasi Februari manawi telepat kungalangkungan kudrat sareng iradat Allah Subhanahu wa taala urang tiasa masih dipaparin yuswa sehat kalayan sase berikut urang tiasa makskeun salila mintonkeun diri kana makom anu maha mulia. Berikut deresan-deresan salah sawios ilmu anu peryogi digarap ku urang sadaya alayan mudah-mudahan ku tiasa maksakeun salira yuswa urang, kasehatan urang, kasalsean urang maksimal jaga dipayun Allah ulah janten bang-bang kahoyong amin ya rabbal alamin. Minimal ulah ageng teuing pertanggalan urang jaga dipayun Allah naon margina margi saur Kangjeng jaga di akhirat aya sakelompok jalmi anu
rugi kacida anu nalangsa kacida ti antawisna dipaparin yuswa ku Allah, dipaparin kasehatan ku Allah, dipaparin kasalsean ku Allah. Lantas baik unggal wengi minimal ku sapertos kieu urang teu tiasa nyongcaikeun waktos, teu tiasa mintonkeun diri kana pangaosan. Cenah eta teh jalmi teh kalebet jalmi anu pangrugel-rugelna jaga di akhirat. Insyaallah abdi lillahi taala bapak-bapak insyaallah karena Allah dina raraga li'i kalimatillah insyaallah naon margina margi upami urang teu dimaksadan lillahi taala teu dimaksadan li'i kalimatillah ieu paripos teh mah urang capek gawe teu kapake hanas oena urang abdi ge beker siduru ditinggalkeun belom teh hanas niat urang lain karena Allah. Nah dumasarkan hal kasebat sakumaha we mudah-mudahan we saja bitu urang ngalaksanakeun ieu kewajiban. Berikut sakumaha we sebagian urang maksad tasyakur ke Allah. Mudah-mudahan sakumaha we urang kalebetkeun jalmi anu mampu ieu kegiatan teh ngengengkeun rahmat kalih magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat wa salam mugi dilimpahkeun ka panutan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, ugi ka sadaya umat anu ittiba kana sunah mantenna. Kalebet urang sering didugikeun urang dimaksadan ieu ngalaksanakeun kewajiban teh mangrupikeun ittiba kana sunah mantenna. Kalebet sunnatun wajibatun sunah anu wajib talabul ilmi. Dumasarkan kasebat teu oleh-oleh urang ku ngalangkungan ieu kegiatan teh tawasul tapaul kalih tabaruk. Salami Allah maparin yuswa di alam dunia urang tetep renggenek sakamampu dina raga ngalaksanakeun sunah mantenna. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus jaga nalika patepang dikempalkeun di mahsyar urang kagupai kagero sing jadi sabab pikeun ngengengkeun syafaatul uzma ti mantenna. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sada jamaah rahimakumullah, upami telepat saurna ti payendeut paras direncanakeun baik tina segi waktos maupun materi manawi telepat cenah abdi teh kedah ngadares ilmu tauhid. Tak kalarasan rupina sakumaha we sanes akon-akon sehubungan sareng jadwalna rupina teu tertulis teu gaduh di rorombok kitu kirang langkung. Namun upami persiapan teh mah teu persiapan numawi rupina insyaallah dina kasempatan anu ayeuna mah urang ngadares heula salah sawios masih kene aya anu patula patali hubungan sareng anu ngantun alias anu pupus. Ti antawisna dina kitab Dalilul Palihin Syarah Riyadhus Shalihin juz 3 halaman 432 aya babus sodaqoti anil mayyiti wa du'a'u lahu wa du'ain lahu. Maksudna ieu bab teh buat mertelakeun nyodakohan mayit wa du'ai sareng ngaduakeun lahu ka mayit. Ieu ti antawisna mangrupakeun salah sawios pondasi atanapi dalil atanapi dasar pikeun urang di mana kegiatan-kegiatan baik sedekah ku kakayaan ataupun kunaon bae sakamampu urang anu aya patula sareng patali sareng mayit tah ieu painten babna teh. Pilengah sada jamaah anu janten dasar dina Al-Qur'an sering didugikeun anu aya patula patali sareng mayit teh dina surat Al-Hasyr ayat ke-10 Allah ngadawu a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana
wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Maksudna pikeun jalmi anu area keneh lantas urang tos dikantunkeun. Dikawit ibu rama saderek baik tina segi nasab maupun tina segi sanes pada umumna urang parantos sami pada anu tos anu ngararantunkeun. Maka berkewajiban surah Allah yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mungkin ieu darsan sareng ieu aya teh sering didugikeun. Ti antawisna asal pokok urang ngaduakeun hiji ka urang pribadi, ya Allah muga Gusti ngampunten ka abdi sadaya, wali ikhwanina jeung ka dulur-dulur abdi sadaya, alladzina sabaku alladzina nyaeta jalmi-jalmi sabakuna anu paras mayunan ieu jalmi-jalmi ka abdi sadaya bil imani kalayan iman. Bilang asal jamaah dina palebah dieu henteu ditafsir henteu dicarioskeun tingkat kaimananana nu mawi nalika urang mubaroah nalika urang musyahadah anu aya patulas sareng patula patali sareng mayit sareng pikeun saur jalmi anu mubaroah teh dinamakeun musyahadah teh kieu. Urang sok minangkan sok diwaler ieu mayit teh mukmin, ieu minangkan nama ieu teh mayit iman diwaler ku urang mukmin upami pamegat upami istri mukminah. Lajeng ieu teh mayit teh Islam muslim atanapi muslimah. Lajeng ieu mayit teh muhsin minangkan nama ihsan ku urang diwaler ieu teh mayit teh muhsinah atanapi muhsinin. Tah ieu teh mangrupikeun salah sunah Kangjeng nalika mantena mubaroah musyahadah nyuhunkeun disaksian ka eta mayit cenah upami eta mayit dinamakeun musyahadah nama minimal ke 40 maksimal di atas 40 ataupun di bawah sakitu, maka saur Kangjeng ispak tu syafa saur sok kumaneh duduakeun kalayan eta doakeun teh bakal diijabah bakal ditampi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Naon nu mawi abdi tadi nyebatkeun bahwa mukmin muslim jeung muhsin teh disebatkeun ketingkatanana margi urang pada umumna rek kahirupan eta jalema keur hirupna kumaha bae oge nalika maot teh tara aya anu wantunkeun nalika ngumumkeun teh si anu urang anu mang anu paras ngantunkeun kalayan disebut teh almarhum mun pamegat almarhumah upami istri sugan ieu mah tukang nalika hirupna teh tukang bobok tukang taro tukang jeung saterusna kitu upama teh mah pedah pagaweana seperti kitu ngaji mung salat wa kadang-kadang pagaweana tukang kitu we wantun urang nyebutkeun almalun moal wantun jeung teu kenging deui malah marawi telepat 2 minggu tos kalangkung sapertos sifat jalmi anu kitu aya paribasa tukang mabok tukang bobok tukang tarok tukang ngagedean liam orok teh lain bobohongan geus mungeun salat teh tara can salat kitu aya anu kitu. Nah bilang asal jamaah kebetulan eta jalma ngantuna teh poe Jumaah. Nah sedangkan saur Kangjeng ti antawisna nyebatkeun Kangjeng bahwa di mana ngantun jalmi mukmin jalmi muslim dina dinten
atau wengi Jumaah cenah eta teh bakal bebas tina patakonan malaikat munkar nakir cenah ieu mutlak asal maot dina poe Jumaah seperti kitu mungkin eta keluarga jalmi teh meureun nguping kana katangtosan anu we da bahasana kieu cenah eta jelema padahal keur hirupna mah can waweuheun minangkana mah jeung masjid teh total we eta mah tina anu 5 waktu Jumaah oge da puguh cicingna di perantauan niang dikeresakeun poe Jumaah cenah bagja maot teh dina poe tuh kan bagja nyebutna oge anu padahal keur kahirupanna saperti kitu meureun eta teh bagja teh sawala-wala meureun mangrupikeun doa margi cenah geuning cariosan jalmi itu adalah doa nu mawi pada umumna urang rek nuku kumaha bae oge ulah teu kenging nyebutkeun ieu teh upama teh tukang beras seperti bieu si anu mang anu urang anu tos pupus tos maut minangkana mah almalun upama jadi almarhumah jalmi anu dirahmat ari almalun jalmi anu dilaknat kira cing kirang langkung urang wantun nyebutkeun kitu mah atuh kira-kira urang apa nu urang sing emut saur Allah nyalira matal pidu min qaulin illa ladaihim raqibun wa atidun cing emut teh jeung ungkapan jeung ucapan anu diucapkeun ku urang iwati anu diucapkeun ku urang teh baik dicatat maupun diaminan ku dua malaikat anu aya di kiri kanan urang nyaeta malaikat raqib atid lamun urang nyebutkeun almaut maneh sing almaut mungkin kitu mereka cek malaikat. Jadi 1000 kali izin ngewa jeung saja ulah malah justru doakeun seperti tadi bagja canana oge poe teh mudah-mudahan meureun seperti kitu sekalipun tina sigi undak usukna ka bagja dieu wallahu alam di pandangan Allah eta mah ngan pikeun urang seperti tadi salami ku ukuran urang bahwa ieu teh jalmi mukmin da puguh ngaku Islam atuh lajeng ieu teh jalmi muslim da jalma Islam atau muhsin mungkin wae baik tina segi salat hubungan sareng Allah maupun kabagusan hubungan sareng papada jalmi mungkin wae eta jalmi sok bidamel artina sok sanajan bari anu teu muhsinan anu kamilan artina jalmi anu bener-bener ibadah ka Allah anu leres bener-bener hubungan sareng jalmi anu leres saha atuh anu jalmi di alam dunia ieu salian ti Kangjeng mah anu ngalaksanakeun syariat agama teh anu hakot minangkana mah hakot tukoti sapi jalminana noi para ulama nyebatkeun baik tina segi maupun umumna dina ibadah sok nyebatkeun teh urang diajar ibadah urang diajar ngaji urang diajar salat urang diajar taat jeung sajaba naon margi jaminanana pikeun jalmi anu diajar kaasup urang saraya sanajan bari saminggu sakali saminggu 2 kali saminggu 3 kali ngayakeun pangajian seperti kieu anu didasna rupi-rupi ieu cenah di mana urang aya kabalangan aya kasalahan jeung kakurangan insyaallah eta teh bakal dihampura ku Allah cenah ku ngalangkungan sebagian para ulama ahli ilmu nyebatkeun al udru lil mubtadi wajibun malah nyebatkeun ge ari kasalahan kakurangan kaalpaan jeung sajabana pikeun jalmi anu keur diajar mah eta teh lain sakadar wajar tapi wajib cenah salahna teh tanu mawi sakumaha tadi urang ngadoakeun ka jalmi mukmin teh minangkana mah teh ulah pilih bulu ulah minangkana mah upamana kasuk urang dina nyolatan we apaan sok jadi babasaan eta sok kapayun rekepkeun da moal aya istilah ruku sujud sugan ceuk sikabayan ieu teh pedam nu paotna teh mitohana bageur rek di ruku sujud teh aya
teu aya atawa itu seorang ulama atau seorang seorang upama itu dermawan jeung sajaba-sajabana hege dileuwihan make sujud-sujud bid'ah eta. Seribu kalinya asa, 1000 kali dadah ge untung gak kitu we. Dina salat janazah mah teu aya ruku, teu aya sujud. Kaasup dina ngadoa ge ulah diwilah-wilah. Contoh upamana baheula nepi ke aya undak usukna pan jalma anu maot teh. Ieu mah anu maot teh jalma beunghar disebut teh pupus komo baheula dinunuk mah abdi keur zaman sakola. Sok atoh ari anu maot teh sabab sok dibere sholawat jeung sangu satimal maulid ti sakola teh tinunuk teh sok abdi ka tongo teh hayang kejo jeung sholawat. Nah eta bahalap kitu. Nah jadi kulantaran meureun beunghar masuk rada gede kejo jeung sholawatna minakeun mah tarik ngadoana oge mun dikirna tarik deui la ilaha illallah la ilaha illallah. Nah cenah kabayar teh sebut la ilaha illallah begitu perang ampun rada kana ningal teh jalma anu fakir anu bodar sebut lagi lain pupus kojor gitu kira-kira salawatan atau ipis tinggal ke tahlil sangor cenah dikira teh ilaha illallah. Iya. Nah cenah mama gini rada ngiru amplop mah abala mah aya anu kitu aya anu kitu. Tan wa abdi nyebatkeun tadi urang kedah lai kalimatillah teh kitu. Kitu abdi berikut baoli anu ping pangaosna sing karena Allah. Naon margina? Margi saur Kangjeng cenah man ta'allama ilman mimma yubtago bihi wajhullahi ta'ala la yata'allumuhu illa yusiba bihi ardan minad dunya lam yajid arafa jannah. Sajalma anu ngawuruk ngaji jeung anu pingkeun ngajina henteu karena Allah semata-mata seperti tadi tahlilna teh kulantaran hayang mih upamana panena ku mih lain kubur aslin ieu mah punten nya punten parus punten ieu mah lain dongeng kita lain dongeng di urang pernah kitu teh lain zaman si kabayan teh di urang pernah kitu. Bapak Haji almarhum di kidul pupus ditonggo aya nu pupus deui gitu. Henteu disebutkeun maot atan teu kojana abdi teu wantun pan sareng ari tahlil sawaktos deui ari dilebak pan mih beas dilebak mah di Bapak Haji Dayat almarhum baheula ari tonggo biasa ala kadarna gitu apan jamaah teh lebak kalebak eta teh kolot budak deui tak seperti kitu ulah alusna ulah diwilah-wilah kitu eta teh atanapi saenana mah kitu entong disawaktoskeun karunya jika diwilah-wilah ieu mah sanes dongeng kapungkur kantos pertos kitu tah jadi cenah lamun ayeuna urang ngaosna teh karena Allah moda ayeuna upama teh mah demi miwe demi sarimi jeung sajaba-sajabana upama teh mah ieu ngadoakeun teh jadi eta mah ukur sarimi wungkul ka bagian teh jaga moal ka bagian eta teh jadi kaituna malam yajid arafa jannah cenah bujung-bujung masuk surga dalangan sesese kita lagi moal upami ibadahna baik pangaosan anu sareskia ataupun anu sanesna upami teu lillahi ta'ala mah bakal kitu teu ikhlas mah bakal kitu ari ikhlas mah gampil Pak teu gara disebatkeun da pada melan hate eta
cuman anu bakal ngarusak kana kasayan teh di antawisna aya 2 rupi. Insyaallah ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. He jami-jami anu arariman kade aranjeun kabeh ulah nepi ka ngabatalkeun kana ganjaran sodako, ganjaran jariah. Umumna ibadah anjeun baik hubungan sareng Allah maupun hubungan sareng papada jami ku 2 rupi. Bil mani ku ngunek-ngunek, ngunek-ngunek teh dina naon? Dina hate. Ieu teh abdi teh kapueur teh gaduh unek-unek dina hate. Teu disebutkeun teu ka kuping ku anu sanes. Dina hate teh ngaraos minangkana mah diingat-ingat atau ngarasa hanyakal dina hate. Mutlak we teu aya eta kasayan teh. Batal eta kasayan teh. Kadua wal adza, ari adza mah hubungan sareng papada jalmi. Hubungan sareng pada manusia. Artina adza teh nganyeri, ngateungeunahkeun. Naon marigina? Marigi upami ayeuna urang dikeresakeun gaduh naon we dipaparinkeun ka minangkana ka dulur urang, ka batur urang, ka tatangga urang, ka baraya urang, baik anu caket maupun anu tebih. Nah, eta urang minangkana ngadamel kasayan. Baik ka anu aya keneh maupun ka anu tos teu aya. Tah, setelah urang ngalaksanakeun kasayan seperti itu, Allah bakal muji ka urang. Anu sakawitna itu jalmi teh butuheun bantuan ti urang. Allah muji dina hiji kali waktos mah urang butuh ku eta jalema. Naon wae mungkin wae sanajan bari barang teu pirang. Ningal ti urang ku aya peryogi, nah urang diajak ameng, nah urang diajak naon we. Kantenan anu sifat-sifatna anu rada peryogi mah. Nah, kebetulan eta jalmi anu diajak ku urang teh anu papaduka kasayan ku urang tadi teh upami teh aya wagelan teh, aya wagelan. Mungkin wae urang dina hate teh. Atawa mungkin wae diucapkeun ku urang. Pan basa urang mah aya paribasa teu keur cara aya pangabutuhna. Lamun teu dibantuan ku aing mah, lamun teu dirojong ku aing mah, teu keur cara aya pangabutuhna. Eta teh babasadaya entong bujeng ayeuna saalit 2 alit sanajan ageungna sagede gunung Panenyoan tong Uhud dah Panenyoan anu katingali ku urang. Eta kasayan teh lamun ayeuna urang kertek ngunek-ngunek dina hate, berikut urang diucapkan seperti itu, hancur moal janten kasayan bikin urang eta. Naon marigi anu kasebatkeun ikhlas teh sakuasa Allah minangkana wa umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Teu pati-pati marentah kaula kajami jeung kajin teh iwati kudu ngabdikeun diri alias ibadah ka Gusti Allah mukhlisin lahuddin, ikhlas karena Allah, karena agama. Ikhlas. Naon ikhlas teh ceuk basa Madinah mah mahdun taqarruban ila Allah taala, mutlak karena Allah. Cenah samentawis gambaran anu mutlak karena Allah mahdun teh minangka meles mutlak seperti bieu. Contona cenah ceuk ahli minangkana bahasa mah ceuk ahli pakar pangaosan mah ti antawisna gambaran ikhlas karena Allah teh cenah ikhlas teh tingawitan urang sok minangkana urang ke dugi ka maot urang teu emut. Margi upami sedekah jariah dan sebagainya mangrupikeun salah saji ibadah, sedangkan ibadah teh sareng Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yaqin. Ibadah anjeun Muhammad asal pokok umumna umat Kangjeng ayeuna dugi ka yakin, dugi ka maut. Sehingga
ulah mau temenan salami orang teker muslim, salami orang teker mukmin, salami orang teker ibadah. Justru saya nama orang ngantun ke di alam dunia alias mote nuju ibadah nanti gitu. Ikhlas bagi kena gitu. Berarti lamun ayeuna orang kapotong ku munek-munek, kapotong ku urang nyarikan paparin ku urang berarti kaituna mah lirik ibarat orang minangka nama marbutkeun paisan kosong. Eta teh bakal kitu. Nah, logika jeung gambaran anu ukuran sederhana cenah anu mahdoh anu meles teh anu kasebat gambaran tina segi ikhlas teh lir ibarat upami saur Kangjeng mah dina gambaran ikhlas teh upami ayeuna urang maparinkeun ku panangan anu tengen lajeng anu kiwa mah teu terang naon jeung sabaraha anu dipaparinkeun ku panangan anu katuh atanapi gambaran anu kurang sederhana mah lirik ibarat urang BAB. Naon BAB teh meuli? Lah? Buang air besar kaabotan cek bahasa urang. Kaabotan hari disebutkan modal gitu kira-kira satu pantes BAB gitu. BAB teh nyata seperti gitu. Cing ayeuna abdi berikut sadayana tingawitan ayeuna nen menekan nakamari minggu kamari bulan kamari atau tahun sekian pernah kurang diinget-inget taran yang diinget-inget kecuali lamun ayeuna urang teu bisa BAB tos sabaraha mingguan ieu teh tos 2 mingguan teu tiasa BAB diinget-inget eta mah da jadi panyakit tua mah kebiasaan urang mah sadayana geus pamangket budak kolot moal aya anu pika diinget-inget kamari mah 3 kali gedena sagede kieu jeung rupana kitu jeung sajabana moal tah cenah ikhlas teh kedah sapertos kitu kedah nama eta teh dina pada urang ulah diemut tah wayahna urang diajar teh sapertos kitu ya bilih naon margi modal nu paling utami dina urang laksana ibadah teh kahiji ilmu kadua urang diamalkeun katilu ikhlas malah justru sabada aya anu tilu oge ikhlas urang gaduh ilmu parantos diamalkeun urang parantos ikhlas ku urang parantos diusahakeun tah ternyata sanaos bari ayeuna urang pantos kitu oge tetep urang kedah pasrah sumrah disangakeun ka Gusti Nu Maha Suci ka Allah Subhanahu wa taala nya contona bari kieu pan ayeuna upanda kautamianana pangaosan di mana urang cenah geuning saur Kangjeng man salaka tariqan ya tamisu bi ilman sahalallahu tariqan ila jannah sajalmi anu ngangkatkeun 2 sampean ngepatkeun 2 panangan angkat kana tempat tolabul ilmi eta teh kaya jalmi teh nuju leumpang menuju surga sahalallahu tariqan ila jannah kadua saur Kangjeng sajalmi anu ngalangkahkeun 2 sampean kana pangaosan cenah ti antawisna lauk anu aya di sai lauk anu aya di laut lauk anu di cidadap nu ageng nu alit bakal mangmetakeun hampura ka eta jalma berikut malaikat cing kira-kira lamun tah urang sakali ngaji seperti kitu pan urang lamun ayeuna urang rek bugon kana eta katangtosan urang teh komo lalu urang di eta mah mereka orang tegas boga karep jeung boga rasa bersih lantaran sapertos nama tapi justru orang teu acan terang teu uninga
ibadah mana atuh anu jadi teh, ibadah mana atuh anu leres teh, jeung ibadah mana atuh anu tos tiasa ngajamin kahirupan urang jaga salamet di akhirat. Pan urang teu terang ta anu mawi sakumaha we cenah geuning upami dina kaonan urang sae upami diemut-emut maksudna supaya urang tiasa tobat ka Gusti wa ama dina kasayan mah baik hubungan sareng Allah maupun hubungan sareng papada jalmi eta kade ulah diemut-emut, kedah dipendem, kedah dikubur sak buni-bunina, ulah deui ka emut-emut, ulah deui ka unek-unek kantenan upami urang jeung dicacarioskeun. Sabab sifat jalmi teh pan kadang-kadang sok aya jalmi teh lamun teh mah ditangeuy itu sok rada marah mai, lamun dibebeutkeun apaan kadang melotot kadang-kadang sok aya nu kitu eta we kade pileungan sareng jamaah kaduana minangkana mah sakumaha tadi ieu sedekah teh minangkana mah nyodakohan mayit we sabuat tadi upami teh mah sepuh kapungkur upami punten kapungkur kalebet aya ge kadang-kadang sok aya eta sok aya ubat teh cerita shalawat nah urang minangkana nyalatan jeung sajaba-sajabana teh eta meureun maksudna mah ku ngalangkungan ti antawisna hadits anu kawitna ti Siti Aisyah radhiyallahu anha wa an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam inna ummi ubtulitat nafsu wa uraha law takallamat tasaddaqat fahalaha min ajrin anta saddaqtu anha qala na'am. Hadis diriwayatkeun ku Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Aya saos jalmi jaranganna Sa'ad bin Ubadah sahabat Ansor naroskeun ka Kangjeng Gusti sawarna pun biang teh paras ngantun parantos pupus ngan mantena sawarna minangkana wa uraha law takalamat tasaddaqat nan mantena henteu kantos wasiat heula teu kantos nyareos heula sawarna kumaha pahala min adrin anta sadaqtu anha kumaha upami teh mayana pun biang ku abdi pansodakohankeun naha cenah teh bakal dugi ganjaranana qala na'am saur Kangjeng laras di mana eta urang nyodakohan mayit rek saha bae oge eta teh bakal dugi ganjaranna pikeun mayit. Hadis sahih diriwayatkeun ku Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Ngan pileungah sadaya jamaah eta teh upami urang nyodakohan ngan anu langkung utami mah ti antawisna sedekah ataupun jariyah teh saur Kangjeng wa sadaqatan akhrajaha mimalihi fi sihatihi wa hayati talhaqu ba'da mauti. Nu paling utami mah nalika urang nuju aya nuju sehat malah justru urang kadang-kadang nuju sangat peryogi lantas urang sebahagianana diinpakeun disodakohkeun kasa bae oge tah eta nu paling utami ngan upami anu sapertos tadi upami teh minangkana mah ieu pun biang teh lamun tiasa nyarios pasti cenah eta teh bakal sodako ataupun jariyah ngan kumargi manyeun teh nyangem kumaha cenah upami mah ku abdi ieu pun biang teh ieu pun bojo teh mun pun lanceuk teh teh sabae oge ku abdi di sodakohankeun bakal keng ganjaran minangkana mah dugi ganjaranana saur Kangjeng kaitu bakal dugi keur urang ge bakal gaduh ganjaran insyaallah nah ieu upami nyodakohan kumaha cenah upami teh mah ieu upami teh mah ieu teh mayit teh upami teh mah parantos nisab zakat parantos nisab ngalaksanakeun ibadah haji kantenan eta mah wajib hukumna. Jadi naon rupihal anu kakantun mayit tirkah kasebutna teh ulah wara dibagi-bagi ka ahli waris. Margi anu kasebatkeun waris mah terakhir. Kahiji di mana kadu sametan, kadua di mana wasiat,
katilu waraga anu kaopat di mana ieu kakayaan teh sakumaha tadi ieu teh tos nisab zakat tapi tara zakat ieu teh tos nisab ngalaksanakeun haji justru kena dihajikeun heula ulah kanggo ahli waris teh ulah tejo atau brengna dibagikeun ulah wara paribasa teh mah ari kana tinggalan nepi ka kawas disebutna ke pansupa nih cek bahasa budak parebut kitu nya parebut kadang-kadang nepi ka ti pasea tah justru urang teh kedah mah sapertos kitu beres kitu aya teh acan nisab ngajian mah justru ayeuna upama teh acan nisab zakat mah tah saenana mah sebahagianana sekalipun teu wasiat saenana mah kurang pako waragan teh ya dipangsodakoon seperti tadi eta nu paling utami jadi urang ceuk paribasa teh mah urang minangkana mah marebutkeun seperti nama justru ari mayit sepuh urang atan sabae oge ku urang minangkana mah henteu sapertos nama kaduana anu janten dasar kana ieu katangtosan kana ieu hadis anu riwayatkeun teh ti antawisna sakumaha Allah ti antawina geuning idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdibun sanis geuning laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa aku minas solihin teh jadi hadis anu tadi teh painten ku ngalangkung pidawa Allah anu we saurna minangkana malamun tama ayeuna Gusti abdi teh minangkana mah paparin waktu saya sakedap abdi teh ka alam dunia deui dek naon maneh ka alam dunia teh abdi teh bade sedekah heula bade jariah heula bade amal soleh heula kabeh mayit teh bakal kitu kalayan eta ucapan eta ungkapan mayit anu pieu bakal ngupingeun makhluk salianti jin jeung jalema we upami bahasa Sa'ad bin Ubadah mah tadi wa uroha law takallamat tasadaqat upami sir Allah mah laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa aku minasoli urang yakin bahwa mayit teh bakal saperti nama kulantara urang yakin kulantara urang percaya justru ku urang saenana mah sebagian anak seperti nama macan upami kieu ieu teh upama mang sedekahankeun teh umumna urang sareng aya kagiatan 1 2 3 atau tapi 4 5 6 7 ditahlilan upama teh mah eta ge mangkat teh nu teh larangan eta oge teh larangan eta oge ngan upami teh ayeuna urang abdi mah teh minangkana mah alim barabe ieu teh minangka mang nyodakohankeun mayit teh upami teh mah prehekankeun pretangkeun we upana 1 2 5 7 atanapi ayeuna nepi ka ngajojoan nepi ka 40 saep teh sekian jutaeun da saena mah ngarteu barabe mah sok ka masjidkeun sok ka madrasahkeun sok kana minangkana mah kurang dijariahkeun saena mah kitu saya anak mah eta teh eta cenah urang bade kitu mah eta oge teu nanaon kitu teu aya larangan tah janten pileungasa jamaah tingawitana urang anu minangkana mangaduakeun kumarupikeun ucapan nyodakohan sareng sajabi-sajabina ieu mangrupikeun minangka mangrupikeun suatu kegiatan anu terlepas tina sunnahna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik tina Al-Qur'an maupun tina sunnah sapertos nama kantun kang urang minangkana ngalaksanakeunana malah justru sakumaha tadi aya anu langkung utami aya anu langkung sae ti antawisna ngalangkungan tangan urang pribadi ceuk basa kolot mah eta mah moal aya anu nyiksiku moal eta coba lamun aya orang geus teu aya
kumpulkeun ieu teh gaduh putra 5 genepna mungkin bakal anu genep teh bakal benten paham, anu genep teh bakal benten pendapat. Ceuk saurang antong urang tadi seperti tadi sok kejariahkeun. Ceuk maulid entong asa urang biasa ya nama urang infak sedekah teh urang kawan tahlil. Gua ngalangkungan tahlil gua teh mah. Apan ceuk maulid teh kanu nyebutkeun kitu teh nyebutkeun pedatara tahlil sebutkeun teh naon? Tercenah teh budak teh anu 5 teh anu 2 mah Persis pan gitu. Atawa Muhammadiyah di Muhammadiyah. Atau cenah Muhammadiyah pan sok kitu justru kumargi ayeuna bilih sabertosna we gitu. Noi langkung upami ku urang nyalira ceuk basa kolot mah moal aya nyiksiku di dak nu urang keur urang di apa parenkeun ku urang. Nah kaduana kumaha cenah pempetawena urang parantos lajeng upama budak anak incu urang upami teh mah maparin kasayan ku urang teu sawios yakin bakal keng buruhan, yakin bakal ganjaran, bakal gaduh ganjaran. Malah justru kumaha teh moal bilih seueur moal islah seueur teuing. Moal naon margina saur Kangjeng saur para ulama nyebatkeun al kamil yuhibul kamal teh jalmi anu sampurna baik di dunia maupun jaga di akhirat bakal narima kana kesempurnaan orang lain. Artina yakin di mana ayeuna urang upami teh mah kuring geus teu butuh moal nyebatkeun kitu moal gitu. Tan meuli pileungah sada jamaah rupina kama samantawis panginten ieu dersan urang cekapkeun sakitu kalayan insyaallah manawi urang aya yuswa sakumaha jadwal minangka madrasah pribados urang ngadares ilmu tauhid rupina insyaallah kapayuna mah kalayan mudah-mudahan ieu mah minangka urang maratkeun ceuk basa kolot mah teh jampe maot pa teh. Artina amalan anu mutlak bakal guna sareng manfaat pikeun urang sabada maut. Doyo sinang Allah Subhanahu wa taala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Artinya kabeh kudu berbekalan sabab anu pang utami bekalan teh adalah takwa. Takwa teh nyata urang ngalaksanakeun perintah Allah sareng nebihan larangan Gusti. Kitu bahasana ngan moal tiasa ngalaksanakeun perintah Allah jeung nebihan larangan Allah upami urang tanpa ilmu. Nah nuwi salami Allah maparing yuswa salse sareng sehat iraha wae di mana wae ti saha wae mangga urang sami-sami maksadan ku ngalangkungan ieu pangosan berikut anu sanesna kalayan mudah-mudahan sakumaha tadi ieu gempangan kalebet ieu tempat nu paling utami na penten kanu gaduh ieu tempat tangtos mohon margi salah satu mata guna jeung ocor sabada mau teh ti antarina urang ngadamel masjid, ngadamel madrasah, ngawapkeun Al-Qur'an, ngadamel solokan, ngadamel kobong jeung sajabana eta anu mata guna jeung manfaat ngajamin sabada urang aya di alam barzah. Mungkin urang sebagian anak para ngalaksanakeun kalayan mudah-mudahan bilih urang panyawat anu tadi osok kantun urang diralat deui mun diralat teh mah hartana upami teh urang pernah seperti kitu kantun ditobatan kantun urang muka lembaran baru deui ku cara urang minangkana ngadugikeun jeung maparinkeun ilmu maparinkeun kakan jeung sajabana teh kedah ikhlas karena Allah karena Gusti Allah tingawitan urang sok dugi ka maot. Mudah-mudahan salami urang aya yuswa tiasa ngalaksanakeunana kalayan mudah-mudahan Allah sapapaosna maparinkeun taufik hidayah riayah katut inayah ka urang sadaya amin ya rabbal alamin. Allah dikuliah naqrul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum